Hari yang lalu. Ada yang tahu? Siapa yang tahu kabar Yanto? Kayaknya mulung Pak dia. Wah ya, bukan duit deh. Bukan duit sih ayeuna. Barang gawe DP-an gitu loh. Ulah. Mau utang bayar Makana sia. Mun bayar mah kitu sia. Eta sahanya tulis amat. Bang. Kang tak juga. Emang di mana ya? Ini bumi abdi, kemarin teh akang pingsan. Padahal sateda bangke ucing, abdi dibawa balik. Ih, meni disaruakeun jeung bangke ucing. Urang di mana emang ya? Aya di bumi abdi, Teh saha? di Euis, Iya di mana? di Pasar Sabtu. Pasar Sabtu kapan bakti jauh amat. Kok bisa di teh sih? Kunaon ceritana? Kamari teh akang pingsan di jalan. Da abdi karunya ka akang pingsan di jalan. Dibawa ke bumi abdi. Dibantuan ke saudara abdi. Ih, gitu. Ih. Terus, iya make baju saha? Urang keperasaan kamari make baju sekolah. Baju sekolah kan pakai kos kotak doang. Ih. Terus ini baju saya. Ah, baju adik-adik. Kawan kita Di mana? ayo coba ayo.
Assalamualaikum. Bener ya imah. Bener yang kamar mah ya imah. Assalamualaikum. Ayo. Assalamualaikum. Cukil. Cukil, kok bisa nyawa ke bumi Eis? Ya, tuh pan ai ka imah bebek mah kudu nyawa ya. Bener ya tamu. Hayu atuh mangga kalebet. Yuk. Mangga tuh kadia aku nanti. Asa wow saya itu. Ada si Ari teh. Si Ari ini si Ari. Mangga cari. Enggak. Asa pernah ningali. Kang, nu kamari rentenir teh nya. Oh, lain uruna. Sajelema. Nyaho kemarin urang di wae kok. Lain. Teh Aisyah. Oh, tahu betulan abdi si Cukil. Oh, kirain teh kamari rentenir teh. Tapi bodoh. Is, jadi mual. Ieu teh anu deh. Urang ulin da. Amang ka itu ka Curug. Ulah waka ayeuna atuh. Karunya aya tamu, kamari teh pingsan di jalan. Terus mau jadi murah. Atuh bawa. Aing capek ka dieu. Jauh di Jalima. Kim balik yuk. Bener eta lain saha? Lain atuh, kos tekan kau wae ka Eis, mun teu percayaan. Sok sieun we. Ya, Bisa rek baiknya. kok balik? Bisa anu nyangan akang. Emang di jalan? Tuh kerek tanya-tanya Kak di jalannya. Ya wes atuh. Maaf ya, teu bisa nganterkeun aya tamu. Tuh. Nanti. Bukan jam lang udang udah. Oh, udah Si Adina Alpianta teh. Udah. Hei, ay mana dua ngomong naon, bisik-bisik tangga wae. Ngomong naon? Iya, arek balik heula. Arek balik heula perlu. Mangga dia ulin ulin. Buru-buru amat atuh, can ngopi-ngopi acan. Kajing repotkeun. Mau kan perlu ya. Wis kan ulinnya. Iya atuh can ngopi-ngopi acan. Boleh tuh kadenya. Enggak ya. Kok naonnya tuh buru-buru amat? Curiga. Tangkeun ah. Loh, kalau lompatan aya naon ya? Aya naon ya? Telepon we gitu. Kering, ayo telepon. Keringan lah Kering ayo teleponnya. Halo. Cukil, tadi ku naon buru-buru amat. Oh, ente emang beneran nih mah buru-buru balik.
Budak-budak tadi lah ya. Ente bener. Oh, ayo kita onam. Tadi tuh di jalan. Oh, gak silanya. Buru-buru ya. Oh. Mas, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tangan buru. Sakit tunggu lawenya, tong hilap atuh di subrek lonceng baremna. Be semangat urang damel kontena. Atur nuhun. Gagal. Kurang jauh. Sendiri bapak. Waalaikumsalam. Bebek Cuki ya.